Bismillahirrahmanirrahim. Kulantaran Gusti Allah teh maparinan rahmat nikmat ka urang sadayana, seueur pisan lah rahmat Allah nikmat Allah moal bisa kahitung nu dibikeun ka urang teh. Maka urang ka Gusti Allah gaduh kawajiban. Naon kawajiban urang ka Allah? Nu kahiji, urang teh kudu syukuran kana nikmat anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah. Syukuran teh lamun cek bahasa ringkesna mah berterima kasih, hatur nuhun bahasa Sundana teh. Kan Allah teh masihan nikmat, seueur nya soca tiasa ningali, cepil tiasa ngadangu, lisan tiasa ngobrol, jeung sajabana lah. Tah kulantaran seueur nikmat ti Allah nu dipasihkeun ka urang teh, maka urang teh kudu bersyukur, kudu berterima kasih ka Allah teh. Kumaha cara berterima kasih dan bersyukurna kepada Allah? Nyaeta ku ngalaksanakeun parentahna. Upami aya perintah Allah laksanakeun. Upami aya larangan Allah kudu disingkahan. Cek Allah teh kudu anu, maka eta anu teh kudu dilaksanakeun. Cek Allah teh ulah kitu, maka kikituan teh ulah dilaksanakeun. Tah eta syukuran ka Gusti Allah. Pedah Allah geus masihan nikmat ka urang. Teras syukuran ka Allah teh nyaeta ngagungkeun Gusti Allah, ulah ngahinakeun Allah, ulah ngaguguyonkeun Allah. Kan geus loba Allah teh maparin nikmat ka urang, kalah ka ngaguguyonkeun ngahinakeun ka Gusti Allah, tak ulah sampai kitu. Teras syukuran ka Gusti Allah teh nyaeta cinta ka ibu rama. Mencintai ayah, nyaah ka ayah, hormat ka ayah jeung ka bunda, itu sama dengan syukuran ka Gusti Allah. Ulah kalah ka naon? Ka ibu jeung ka rama teh kalah ka naon? Ngalawan, kalah ka ngabentak-bentak. Ulah. Tuluy kudu cinta ka para malaikat, sabab malaikat adalah dicintai Allah. Setiap yang dicintai Allah maka kudu dicintai ku urang oge. Tuluy cinta Rasul, ulah bendu ka Rasul teh ulah naon? Ulah amek. Tuluy cinta ka jalmi-jalmi anu soleh, anu rajin ibadah, anu luhur ilmu agamana, bari apik dina ibadahna, apik dina ngajauhan larangan Allahna. Tah kudu dicintai jelema nu soleh kitu teh ku urang teh. Ulah kalah ka dihina, dicaci, dimaki, dipikakeheul, ulah mika keheul jelema soleh. Sebab jelema soleh dicintai ku Gusti Allah. Teras syukuran ka Allah teh urang teh kudu ngabogaan jiwa takwa sanajan keur sorangan. Jadi takwa ka Allah teh kudu terus sanajan keur sorangan. Ulah takwa ka Allah pedah aya batur. Keur eueuh batur mah eueuh, takwa ka Allah na teh henteu. Tak ulah kitu cenah. Sakumaha dina hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, kudu takwa anjeun ka Allah di mana wae anjeun ayana. Jadi di mana wae anjeun aya, na ek di Amerika, arek di Israel, arek di Iran, ek di Indonesia, arek di Cibaleker. Nya kekayaan urang di mana wae aya na sok sing bisa takwa cek Nabi teh ka Allah. Tuluy waat bi sayyatal hasanata tamhuha. Lamun migawe kagorengan maka ikuti eta pagawean goreng teh ku pagawean anu alus. Misalna